Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Alhamdulillah, diberi kesempatan dinaungi al-mulia orang sadaya biasa kempal di tempat mutayasane surang sadayana angkat di bumi masing-masing menuju kayu tempat lianti kurang terek sejak tolak beli anulana dina dauhan kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakali jelema ngalangkahkeun suku ka tempat ngaji mangka Allah ngahapus kana 70 rupa dosa dina sakali komo nurang minang nututeku menaon wasilah dongkap karena pengajian. Taku sabab sakitu mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala ngalebur karena sadaya dosa-dosa urang. Wargi jamaah sadayana rupina dina kesempatan disungkuring ngobrol-ngobrol karena dauhan Kangjeng Rasul. Saur Kangjeng Rasul aya 10 golongan manusia nu dipikapendu ku setan. Mudah-mudahan urang sadayana kalebet kana salah sahiji golongan nu 10 ieu. Lamun jalma anu ridho dipika izin ku setan nya ari teu ridho mah yang diaku CS rek wae. Kira-kira urang ridho diaku musuh ku setan, ta setan teh mika bendu, setan mika izin, setan mika ngewa, bahkan ngaku nage musuh. Lain pem Pak, musuh ngakuna. Kasapuluh golongan jalma Kanjeng Rasul pernah nyoal, pernah naros ka setan. Saur Kanjeng Rasul teh ka setan, "Pakam uzuka min ummati." Qala iblis, muncul bahasa urang mah naha cenah meureun anjeun mika bendu tireng-rengan umat kami. Saur eta setan uzuni isruna nafari. Saur eta setan aya 20 cenah macem golongan jelema nu dipika izin ku aing. Yuk kan mau omongkeun kabeh 10 we. Sabab boga janji. Boga janji mubok. Sementara heula 10 golongan jalma anu bakal diobrolkeun dina ieu kesempatan jumlah nama 20 golongan manusia nu ku setan diaku musuh. Mana nu 20? Cek setan awaluha nu pertama anta ya Muhammad. Jadi pertama nu paling dipika izin ku setan teh Kangjeng Nabi. Naon mah gitu sabab moal ge urang bisa salamet tanpa Allah ngutus Nabi.
Maka paling pertama duka hiji itu paling dipika bentuk ku setan Kanjeng Nabi. Anu kedua jalma nu paling dipika hiji teh wal alimuna amilu bi ilmihi, seorang ulama anu amal kana ilmuna. Jadi ulama teu amal kana ilmu setan teu ngewaeun jeung teuing jelema pinter. Jelema bisa ngaji mah jago itu ieu naon nu teu bisa ngan teu amal kana ilmu. Setan resepeun. Tapi ketika ulama amal kana kanyahona, amal kana ilmuna sesuai amalna jeung ilmuna, maka setan ngaku musuh ka ulama model itu. Malahan kamane lamun maneh mung dimusuhan ku setan tong diamalkeun ilmu. Aji mah aji ngan tong dipake. Itu resepeun teh setan teh. Jok setan wah ieu best friend. CS aing badag-badag nama cenah gitu. Jelema anu naon amal ketika boga kanyaho urang ladang ngamingu nyaho, oh ieu teh bener ieu teh salah atuh teh amal kana ilmu. Ketika jelema migawe amal kana kanyahona setan teh ngewaeun. Model urang ayeuna berangkat di imah masing-masing nuju ka ieu tempat lain tujuan ngalapaskom. Tapi urang niat dari neangan ilmu sababnya urang bahwa neangan ilmu teh wajib hukumna urang nyaho. Maka ketika urang berangkat di imah ieu ka tempat disebutna amal kana ilmu, maka setan teh hideun. Urang teh camotron setan teh ka urang teu hayangan senyum saketika digaca. Amakeun geus setan ku aing jadi godaan cenah tadi teh. Tu cangkeng ku aing sina nyeri, pitis sina berhubungan. Nah, ari sia maksa-maksa teuing geus setan teh. Goblok sia. Make goblok sia ku amak-amak setan. Duh, bejaan ka musuh sumuhun. Ada setan. Sehingga ku amak-amak jeung sapal riwayat mah setan muruan gitu. Ngagoda ka urang teu kagoda wae, panceg wae setan teh cenah nguruan, ngadeutikan. Tapi ka kudu leuweuhan mah diasupkeun kana botol. Ngadeutikan ka setan. Supkeun kana botol, ngomong. Itu teh naon setan. Ketika seorang ulama jelema nu nyaho, jelema nu ngarti diamalkeun kana ilmu na kanyahona dipake, maka setan ngaku musuh. Tapi ketika ulama teu amal kana ilmuna, jago ngajina nama kanyahona mah luar biasa, tapi teu dipake eta ilmu, cik setan ini CS gua. Sobat disebutnya. Maka naudzubillah urang mah mudah-mudahan kanyaho mesing amal seutik-seutik. Nyaho masalah ieu urang dipake amal teh kana ilmu. Tah lamun jelema ladang ngaji dipake setan ngaku musuh. Sedengkeun lamun jelema ngaku diaku musuh ku setan, mangka moal kaasup kelompok-kelompok ahli jahanam. Naon mah kitu? Sabab setan mau wungkul neangan batur jang CS jadi dayana. Dua anu katilu jalma anu paling dipika izin ku setan wa hamilul Quran ay hafizahu iza amilu bima fi. Jelma nu sok nalar kana Al-Qur'an, ngaraksa kana Al-Qur'an, diraksa sehingga eta Quran ditalar, serius ditalar, dipake naon nu aya dina Al-Qur'an. Diraksa Quran teh. Ngaraksa Al-Qur'an diantaranya nalar kana Quran, ngaraksa teh. Quran teh ditalar, aing teh. Ting isuk, ting getok, mau teh.
gawe dah terus ngulikeun anak kita geus hengkel tuh kelas budak ngora sepak bola kata jongeng golek pak jeung budak tapi ieu teh ngarenghak daekeun kan nih teu ngarenghak komo ningali ABG mah skor jantung kurang teh aing mah daripada eueuh gawe hayang asup kana kelompok hafidul Quran jelema nu ngarasakeun Al-Qur'an moal aing mah rek ngalar kuliah teu kurang aing maneh maot teh hayang katalar heula juz amma we atuh ilaran Al-Baqarah daripada bulan-bulan teu parupuh ceuk urang teh ayo he ngalamun hayang loba duit nganteuran eueuh usaha geus puguh teu laku mending aing mah ngageriem maca Al-Qur'an diraksa Al-Qur'an teh tapi kan ditalar Al-Qur'an teh ngaraksa kana Al-Qur'an teh naon mah kitu sabab loba jelema nu nyasarkeun Qur'an ngarobah Al-Qur'an kapangihna teh kudu katalara Qur'an mata ketika di Saudi jelema nu katalar Al-Qur'an digaji katalar sekian juz sedikit matak di Arab mah loba jelema teh katalar Al-Qur'an ceuk nu bodoh mah ceuk nu bodoh urang Arab ngawangkong lagi cenah make ngawangkong we Qur'an we ceuk nu bodoh kitu teh loba jelema nu katalar Qur'an naon mah kitu diolok jelema tapi kan dibere gaji supaya semangat talar Al-Qur'an di mana geus katalara karaksa di mana geus karaksa model gitu Quran dirobah begitu maca urang ieu teh kuduna kap lain kop mangka kapani ari urang kumaha urang mah teh katalar nyambang we urang da maca teh urang maca jadi lain nalar maca malah sok sarung sakeung ngomong dibaca apeung mah jrong mana mah itu tanu katalar kana Al-Qur'an mangka bakal kapangi di mana ngagicolna lamun aya Al-Qur'an keluaran baru baca kumanehna salah ceula ieu tulisan Al-Qur'an teh kuduna don lain do kapangi teh mata hafidul Qur'an jelema nu katalar Al-Qur'an nu ngarasakan Al-Qur'an setan ngaku musuh nu kumaha nu katalar jiga urang lain nu katalar nu hebat mah begitu hudang sare ditanya si sok baca Yasin berenang langsung teh katalar urang kana Fatihah hudang hees dibetahkeun hudang siap baca Fatihah ngadrendeng mau urang ngadrendang urang 40 urang mau boro-boro sakurang tasisa hirup urang moal mereka baca Al-Qur'an genting salapan cek nu geus bisa maca nu can bisa maca aing mah sesa hirup teh dipake belajar kana Al-Qur'an tong era boga budak bisa alifat si urang teh ujang reka inju reka naon cih aki pepatahan ieu Quran memang maot ulah ketika belum teuing teu nyaho Al-Qur'an mangka setan dijideun tuh ku setan teu diaku tuh maksa di akhirat maksa aing teh CS cek setan lain sia naon kayak gitu sabab jelema nu katalar Al-Qur'an mah nadadana teh sing jarang tulisan Al-Qur'an pada geuning tahun 2010 mun teu salah di daerah naon di negara Arab wallahu alam teng di Saudi teng di Yaman teng di mana aya budak katalar Al-Qur'an usianya 6 tahun eta budak katalar Al-Qur'an kali mangsa bergering pas dirongsen dina tulang igaukasan teh cenah aya Qur'an we itu katalar Al-Qur'an coba urang begitu dirongsen biji lebon dan pikiran aku tanggung kuat
katilu jelema nu paling dipika bendu ku iblis jelema nu sok ngaraksa kana Al-Qur'an. Sehingga cenah saur Kangjeng Rasul hamalatul Qur'an urfan ahlul jannah yaumul qiyamah. Jelema nu ngaraksa kana Al-Qur'an boro-boro sa-Qur'an ngaraksa sahuruf we cenah teh. Ngaraksa sahuruf we kana Al-Qur'an geus diaku ahlul jannah cenah. Nah, ngapa-ngapakeun Hamzah we atuh. Tuh, urang nyaho buat Hamzah teh kumaha bedana mah ulah calama. Ulah bedana. Jadi kudu nyaho. Oh begitu Hamzah saya kumaha ah kieu bentukna lain kieu bentukna Hamzah mah lain sia calanga. Juga sia kelakar. Calanga bentuk Hamzah. Ngarasa kana Al-Qur'an, bener-bener ngarasa kana Al-Qur'an. Mulai huruf diraksa makhrij lagi diraksa mangka cenah teh ahlul jannah cenah ya bapak awam ke mah Hamzah itu anu salajengna nu kaopat jalma nu paling dipika bendu tadi lu kaopat ya opatnya jalma nu dipika bendu ku setan dianggapna musuh ke setan wal mu'adilu lillah bi khamsu shalawatin jelema nu sok adan dina salat 5 waktu setan izinin ka jelema tukang adan matah babnya jelema tukang adan naon mah kitu setan ge nganggapna musuh bahagia tapi adana nu adana anu ikhlas jenteng gegelikan anu pohara luar biasa mendingan keokos ganti kulon suaranya wah kemana-mana merdu suara itu ikhlas mata ikhlas lain gitu jelema tukang ngaraksa kana adan dina waktu sholat 5 waktu jenteng suaranya belek diguling asal ikhlas adina adane setan ngewal setan dikangewa ka jelema tukang adan mata cek Kangjeng Rasul jelema tukang adan mah kahiji diaku musuh ku setan kadua keistimewaan jelema tukang adan saur Kangjeng Nabi al-mu'adinu al-mutasabu kasyahid jelema kurah adan teh darajat teh cenah sarua jeung jelema mati syahid coba yuk jelema kurah adan diibaratkeun dina jaga berbandingna jeung jelema nu mati syahid iza mata yad'u di mana-mana maut cenah eta si jelema nu mati syahid lam yudawud fi qabrihi mangka bilatung mual wanian ngagorogot jasad tukang adan hebatna adan kuduna aing pangin jeung urang kuduna mah sing seret kana adan mata ceuk Nabi geuning mun teu salah naon bae anti itu ya lamun nyaho cenah lamun nyaho jelema tuh guru jelema tukang adan jeung guru jelema nu salat jajaran hareup pasti cenah urang teh moal mangihan bakal diundi cenah bakal siring seret hayang adan diparabut hayang jajaran hareup teh bakal parabut lamun jelema nyaraho cenah kana hikmah padilah jadi jelema purah tukang adan jeung jelema nu sok jajaran hareup urang lain dijak oces hareup sebelum kemudian deu maka cik Nabi itu sahabat kantos naros ke Kanjeng Rasul ya Rasulullah cenah aya perbuatan di masjid migawe dosa aya cenah Nabi loba cenah pagawean di masjid omong di masjid jadi migawe dosa naon cenah diantaranya jelema
nusok nyurungkeun batur nalika jajaran hareup aya keneh. Di hareup kosong aya batur disurungkeun batur ka hareup tina sia. Teh cenah dosa kitu teh. Sugan teh urang mah dosa teh dilalajoan meureun dihapus. Si orang di masjid kitu mah loba. Tuh budak sudiga dadat teuing hareup cenah sia. Tuh ngaran budak mun keur salat teh geuningan. Eta celogat tukang. Ngaran budak keur salat teh ngaliuk nonging nenyok. Mana meureun gede segi kayu utang kira-kira. Budak culang cileung nih marung budak. Ari geus geuning salat takol goblok cenah sia. Salat teh sia tuh kacau cenah. Tulang cileung ka budak teh. Perhati ieu mun mah teh teu cenah nenyokkeun budak. Salat teh nenyokkeun budak teh. Da musuh mah lain kitu. Panon molotot teh katanya nyok mata si meuteun disebutna. Eta teh musuh. Di urang mah boro-boro ka musuh pan jauh ka musuh. Urang nanaon ge katanya kadang-kadang geus salat pikiran pan. Panon ka mana olong teh. Kadang-kadang nya kana kopeak batur. Kira teh jelema skuru. Beungeut ruksa kopeak kejeak. Kadang-kadang geus salat itu. Tuh, matak geuninganan cenah di antara muluran hayang khusyuk nalika keur salat bakal naon perkara anu bakal nimbulkeun kana khusyuk nalika keur salat di mana-mana urang rek salat pertama tenyokeun cenah teh. Menyo naon panon urang ka tempat sujud cenah tingali tuluikeun kana hidung suku. Naon make kitu ditenyoan hidung suku ka hiji bisa aya najis nu katincak. Nalika urang geus salat kaduana tingali cenah bisi suku urang teh jebrang teuing atawa rekat teuing. Tingali cenah kitu tah geus beres dina tempat sujud ka tempat naon kana hidung suku teh malikeun deui cicingkeun teh pola panon teh arah paningali teh kana tempat sujudna urang. Eta cenah bakal timbul husu. Sok aya nu hayang husu teh dipereum-pereum. Tuh, pada si marupna meureun ngajamin. Tuh begitu pereum teh. Padahal begitu pereum kadang-kadang pikiran geus kana piir. Beuki anyong beuki jauh. Mata bolodongkeun cenah lain pereumkeun tingalikeun kana tempat sujud. Teu arah panon urang teh. Gimana yang baju batur, kos batur, sujud dan paneuring aja. Deui sih kan kita sudah. Cuma sempak. Ini kali itu adieu kana pemikiranna teh. Nah, udah nalika keur salat model gitu. Jelema bulah adan mangka di mana mawa teh cenah jasadna ka bulah adan anu dawam adana mangka bilatung moal wanieun ngagorogot. Naon make kitu? Mulia. Pan jelema nu mati syahid loba dibongkar jelema nu mati syahid jasadna utuh. Batak kurang cik kurang aing mau umur teh moal 50 tahun deui. Gua isu gua geto beda rasaan ieu. Mun pake lempang jauh beda ieu dadang sesak. Teu ngadang kopi melenung betung teh kan. Geus kitu mah malilah anjeun. Teu kuat teu kaol urang teh cacapean karasa asa pasiksa. Cik kurang teh moal aing mah rek ngamangpaatkeun sasahirup. Dimulai ayeuna aing merek jadi kurah adan. Ngajar urang jadi kurah adan. Pangijin lohor keleuweuh urang adan. Dengan ulah hari jam 10 mah. Keleuweuh urang adan, pangijin asar keleuweuh urang adan, pangijin magrib keleuweuh adan ngan ulah hari gareup marbutkeun adan. Tuh. Keuy urang teh adan. Terus adan balik we. Tuh, tah kemarin adan gitu, adan calo teman. Begitu mah muadil calo.
Tapi kena ke surga moal itu ngilu colong tuh tukang ada ke keluhan dia selesai tukang ada itu sholat nama ngilu sholatnya atau ngarap-ngarap yang terpita itu ke surga jadi bubulus tuh kayak pemeriksaan antara jahanam dan surga saya yuk opi purhadaan sholat siapa mah sholatnya taras tadi mah semua dia sih ya jijok burawil gitu burawil kalau begitu purhadaan calo nungilu sote mun kene kena mata piwan juga jangan ngilu jangan kan dia ngilu non kayak gitu sesuai sih apa jeung omongan anak tak ada gitu dari jelema purhadaan wajib tukar adan setan bendul saja itu setan bendul jelema tukang adan dijamin tak jasadna moal guru bahkan di derajatna disaruakeun jeung jelema nu mati syahid ceuk sapali hadis meh disaruakeun jeung jelema nu mati syahid adana paling sakedeung 7 tahun cenah yuk sami urang umur 7 tahun deui mun adan ge ayeuna pan kakebak yuk anu paling istimewa di mana jelema cenah kuat 12 tahun jadi purhadan adana lain adan calo langsung jeung sholat jeung berjamaah na komo tah mu adan gitu kuat 12 tahun mangka cenah tong ngarep-ngarep kana hisaban bi gue hisab asup ke surga kan ya jadi bagaimana hisab teh ditanya itu iya pas begitu nolol teh dina kayu teh mereka suruh tukang adam tong bertanya cenah itu jadi ditanya nanti formalitasnya model malaikat nanya ke para ulama, ke para wali kan formalitas. Nanya ke solihin formalitas. Jadi kamateing ditanya gitu. Kamateing ditanya. Ya di kampung saurang meureun. Jika nanti cacar boro-boro formalitas. Yuk nanya boro-boro nanya itu iya papiring dina siarah nanya kampak hiji 40 poe geus naon kayak gitu nanya bener-bener detail tapi lamun nanya formalitas kadar gitu amat teuing kayak gitu yuk sabab urang lamun kaasup golongan sholihin sa sholihin teh jelema-jelema nu soleh nu soleh teh kumaha nu ngawaro kana papatah turut kana parentah Allah turut kana parentah Rasul jauhan cegahanana takwa dalam pangnama soleh teh mangka kagolongkeun ka jelema kitu formalitas dan pertanyaan oge tuh beda jeung kana pedagog mah formalitas alat-alat malaikat teh tuh bari rupa nu sarem teh di alam dunia cenah rupa nu sarem model malaikat bisa abayang urang makani urang sorangan geuleuh ka saha kumaha ngajawaban urang bisa ngajawab kabur ka mana da geus puguh rupa urang geus moal bisa kabur deui urang teh mumpung diberi kesempatan sok teka berita Al-Quran jadi kurang ada jadi kurang ada urang lain kan ngora sok ngambek jelas ieu ada naon atuh mengora kene panjang kene langkahna urang geus kolot tuh urang geus kolot kiai cenah teh ada nyamplangkeun kiai ada nyiar-nyiar sebut kiai balangsa ketua rakyat-rakyat acan nyamplangkeun kudu nama era aya teh ketika kiai adan teh lain bangga cenah hade kiai dewe kan diborong anjir gagal teh justru urang kudu jadi kurang adan naon make gitu urang derajat ulama teh kataekan derajat syahid teh kataekan atuh urang teh jadi kurang ada keun bae anu ngageur-geur mah tong didenge da jara emang jelema mah da bisa ngageur-geur
bisi urang ragu ada usaha seorang orang patut tong menang di geuleuh cabok geuleuh geus sadar teh geuleuh urang tong beunang di geuleuh naon make gitu padagang teh ngan diganyar berarti aya perjuangan ngaran ada perjuangan teh sok pinuh kurintangan tong beunang di geuleuh mau punung geuleuh dan cina teh babasi teh adan cina teh naon teh tong bari ngakuak cina si adan kada si bapak adan sok radang heung teh gitu udah gede teh apa si bapak bohong beda juga apa dia orang tuh punung di gara-gara ulah benar di gara-gara naon make gitu urang mah estudi ikhlas nomor kalimahna golongan jelema nu dipika bendu ku setan wa muhibul fuqara wal masakin wal yatama jelema golongan jelema nu dipika bendu ku setan teh jelema nu sok resep ka jelema fakir jeung miskin wal yatama anak-anak yatim jadi jelema resep ka jelema fakir teh teu gengsi langsung aya jelema nu gengsi atuh jeung jelema fakir teh. NU unggul cenah jelema gitu. Nurut udun. NU teh dina Ahlussunnah wal Jamaah. Nurut udun unggul cenah jelema najis aing. Tuh yang main tahu unggul. Tah kadang-kadang jelema seperti itu. Sok aya nu gengsi ketika jelema dari diuk jeung jelema fakir. Tapi sok bangga ketika diuk jeung golongan pejabat. Beuh aing mah gaulna anu lain deui. Lain level jeung sia teh maka level disebutna teh tah nu kitu setan cintaeun resepeun tapi ketika jelema sok resep rerejengan jeung jalma-jalma nu fakir jalma miskin kade aya fakir aya miskin pan urang mah sok salah namun cenah aing teh fakir miskin mun diborong duanana itu kanya teh nu kumaha fakir nu kumaha miskin berbeda yo wal yatama oge jelema nu sok resep ka anak-anak yatim ngan gogodana setiap anak yatim biasana sok pika sebeleun sok budak yatim biasana sok pika sebeleun naon make gitu emang aya gogodaan tapi sok atuh karena yatim naon ge sok lencung belakang naon mah gitu pancingan supaya urang teh anak yatim teh izin pancingan padahal anak yatim itu diamanahkeun ku Kangjeng Rasul mata bohong dina jelema naon Islam salat getol dina puasa rajin sedekah sok naik sementara anak yatim dina teresep teh bohong dina agama sok dibaca dari ayatna ku urang bohong cerita di agama mata kasihi anak yatim pangi goceng pangi 2.000 ke boga anak yatim tuh ieu mah dicabakan dulu nanti tapi celana anak yatim dicabakan tidak gitu jadi kayak pintu kalau takwa kurang muliakeun kurang anak yatim bahkan teteh salah satu naon penangkal karena kehidupan urang rek sial kusabab urang ngamuliakeun anak yatim bisa robah kasial di buka bagian anak yatim bahkan loba guru-guru nu ngawasiatan ka abdi ge bakal mun hayang anu sok anak yatim kieu ka anak yatim loba wasiat naon make gitu anak yatim teh terselip aya keistimewaan urang cinta ka anak yatim yeuh bahkan cenah lamun urang sorakor anak yatim tuluy diusap cenah rambutna teh ngan diusap nah hatena aya nyaah anak yatim diusap urang mangkat cenah eta teh kabeh buuk jaga bakal jadi pupun kang urang cenah dina naon jembatan Siratal Mustaqim bakal jadi pamuntangan cenah teh rambutna teh ngan anak yatim kade berapa sok salah anak yatim SMA berlagu ke paneun eta
anak yatim itu cuma anak yatim biasa. Di mana-mana memeh balik, nges balik, makan yatim. Masa bisa SMA anak yatim kan? Di mana ubane anak yatim. Si orang silakan dikawin bogor belum. Itu anak yatim dan memeh balik, kasut anak yatim. Nges balik lain anak yatim. Masa aki-aki ngaku-ngaku orang itu anak yatim, bagaimana cina orang oke. Gepu kaki gitu. Anak yatim kan kojol. Anak yatim deui. Anak yatim teh disebut anak yatim teh memeh balik, geus balik teh asup anak yatim. Nu kudu dipupuleh teh ke urang teh eta. Fakir, miskin, yatim. Ketika jelema teu mulai fakir, miskin, yatim, yang sapalihna nama cenah jeung mudoi, naon gaib teh jongkok. Nunggus paikun, urang teh nya cenah ka golongan eta mangkat teh jelema berbohong dina agama, jeung salat getol, sedekah derderan, ibadah luar biasa, sementara hiji ke golongan eta bohong dina agama. Nah, jadi nu kalimat jelema nu hiji ku setan, golongan jelema nu sok kasar, jelema fakir, jelema miskin, oke golongan-golongan anak yatim. Mugia urang sadaya kalebet ka kelompok jalma-jalma nu dipika bendu ku setan. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa sallim amin ya rabbal alamin. Allahumma qil lana min banati wa walidina warhamna kama rabbana du'a min sayyi'at wa jayyini bil hikmah wa jamilni bil afiyah. Allahumma anfa'na ma 'allamtana ma yanfa'uni zidni ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallahi rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.